malam ya alhamdulillah orang dikersakan ku Gusti Allah bisa kumpul di dia babarengan jeung Syekh Abdul Aziz Abidin nu malam ieu orang kumpul diundang ku Haji Agus Salim khususna pisan ku Muhammad Haji Rusli anjeunna gaduh pamaksadan rek nyundatan kabeneran nyundatan mah geus tinggal ayeuna bersyukur ya syukuran ka Gusti Allah salamet nu disundatanana salamet nu nyundatana salamet anu boga maksudna ialah syukuran ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita tentang nyundatan di urang boga sejarah. Di urang teh aya Sunan Prabu Kian Santang anu terletak ayeuna di Godog Gunung Suci Garut nu kabeneran simkuring badahaul kamari teh ieu rek ziarah ka Godog. Haji Agus Salim bisik-bisik kemudian Haji Rusli kabumi nyuwunkeun ngariung malam Jumat anu bertepatan simkuring rek ka Garut ziarah ya alhamdulillah nu tadi nama berangkat teh tadi teh isuk-isuk pending jadi ayeuna berangkat tadi gitu dong jam 2 atau setengah 3 terus acara ngariung kayak dilanjut isuk ke Garut tek ziarah di urang aya Prabu Kian Santang putra daripada Prabu Siliwangi putra daripada Prabu Kitu Satwu Kencana putra daripada Pajajaran jadi ti kerajaan Pajajaran dek nanya kamu Haji Pendi ai kerajaan Pajajaran letakna di daerah mana? Bandung. Tuh kan tambah pasar Pajajaran ya Allah numantak ulah disangkanya na diajak ku Haji Agus Haji sarua pinter natun teh diajak mah diajak bae jeung lain teu dibere nyaho isuk-isuk dibere nyaho lohor geus eueuh magrib dibere nyaho atuh jam 12 geus eueuh eta ilmu bisa kitu ilmu lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah singkat bae mah tahun 1315 Masehi diangkat Prabu Kian Santang jadi panglima perang kulantaran nyana diangkat jadi panglima nyana neangan musuh di Bogor sahanu jago di Jawa Barat sahanu jago di luar Jawa Barat sahanu jago bebejalah kabapana Prabu Siliwangi abah kula diangkat jadi jelema sebagai panglima perang asana datang ka saat ieu can nyaho ka getih kula
hayang nyaho kagetih kula tunjukkeun bejakeun saha nu panggagahna khususnya di Jawa Barat umum nama di Indonesia atau di dunia. Eta bapana teu bisa ngajawab, cek bapana eueuh deui nu panggagah nu mentak anjeun diangkat jadi panglima teh saat ieu mah anjeun nu panggagahna. Eueuh deui perang jeung saha bage moal anu mahi ka anjeun mah. Keur ngobrol kitu jol aya aki-aki. Cek aki-aki teh ya ulah kitu sebab dunia lain Indonesia doang. Kerajaan lain di Indonesia hungkul. Bisi hayang nyaho nu gagasat ieu panggagahna sadunya eta ayana di Mekah. Ngaranna saha ki? Ngaranna Sayyidina Ali. Barang geus gabejaan kitu les eueuh aki-aki. Nyana terus bae neangan jalan ke Mekah yang gak panggih jeung Sidina Ali. Padahal Sidina Ali teh kapan geus maot jauh. Iyalah kehebatan Sidina Ali. Karramallahu wajhah. Di alam barzah nyana mah bisa muncul. Nyana neangan jalan kumaha carana hayang ka Mekah dipapatkeun ilmuna eta mah sarua ilmu eta mah sebab nyana can Islam jeung ilmu nu dicekel ku Haji Pendi. Nah eta babacaan ge boro-boro urang jin ge teu ngartieun. Eta hebat Haji Pendi nu mantek nyana kukula dianggap bisa bahasa eta bahasa jin nyana ge termasuk min jumlatihi. Akhirnya dibaca babacaan eta langsung sehiber datanglah ka Jeddah. Begitu datang ke Jeddah luak-liuk tanyaeun eueuh. Begitu tanyaeun eueuh ka saha ieu sinanya katinggali di kajauhan aya aki-aki diudag nyana barang diudag kabeneran kapanggih jeung aki-aki teh ditanya mirip-mirip jeung anu harita aya di kerajaan. Aki-aki teh asa siga kieu lah lamun kurang di dalam memereun siga si eta bae aki-aki teh ngana itu mah gagah ieu mah wallahu alam. Tah barang nanya aki hari ieu nagara naon Jeddah. Jeddah ke Mekah deket ke cak aki emang aya naon kula hayang kapanggih jeung ngaran Sidina Ali bejana pangjagona bener cek ada bisa mun hayang kapanggih lain bisa deui hayu dianter. Nah lamun aki daek dianter kula bunga luar biasa ya anter ayo dianter lempang sekitar 50 meter cek si aki aduh hampura jang tungked aki tadi tuh diurut ngobrol orang tinggalin coba pang mawahkeun ka dieu pang mawahkeun cepet lompat langsung aya tungkedna di dinya cabut dicabut teas sakali teas dua kali teas tilu kali teas keneh bae sia tungked aya bae ngahesekeun ka aing dipapatkeun ku nyana bahasa cuas-cuasna nu tadi teh begitu dipapatkeun diangkat Masya Allah lain kaluhur beuki ka handap sakali deui angkat make papat anu luar biasa beuki ka handap katilu kali dinyakeun kaluar getih sabulu-bulu tidinya nyana ngahulang si aki datang deui jang aya tungkedna aya
atuh lain diangkat beki horeng ieu mah tungkeun meureun jadi ka jero teu bisa kaangkat ieu baki teu bisa kaangkat coba ku aki bismillahirrahmanirrahim diangkat jababari Masya Allah cekian santang babacaan kok aneh cek aki-aki ente boga kesulitan naon bae bacaan bismillahirrahmanirrahim lawang hese dibukana sok bacaan bismillahirrahmanirrahim mantap kaji pendi pernah harita lawang na dikunci maca bismillah ngencengan horegan bismillah ge lain sa bismillah na lamun bismillah make sungut doang mah atuh pamalingan ge bisaeun DPR ge bisaeun maca bismillah atuh pan wallahu alam ka ditu mah ya pemerintah ge aya dik ceramah maca bismillah heula ngan nyaho ingetna ka Allah eta bismillah nyaho ingetna ka mana aja pemerintah sia mah jahe dasar pikiranna ka jahe mah waduh dasar pemajikan aker maot geus maot inget tak adinya banyak berarti bener ya mah ya tadi di mobil ge cenah kira-kira di Cikarang aya tuh aya mah aya sanu daekeun ya Allah ya Rabb nah bacaan bismillah akhirna nanyakeun manehna ki baca bismillah eta aya syarat henteu lamun hayang manjur aya syaratna kumaha syaratna kudu maca 2 kalimat syahadat nah engke bae heula kita mah urusan maca 2 kalimat syahadat penting kula kapanggih heula jeung Sidina Ali hayu hay kapanggih jeung Sidina Ali mah hayu diajak ku si Aki lempang di jalan aya nu nanya cek nu nanya teh Tuan Ali bunyi di mana? Kagetnya na. Ti anu lempang deui. Kayak dia nu nanya Sidina Ali di mana? Mun bahasa urang nya bahasa Arab. Ti anu beki pertanyaan bae dina hatena asal ieu Sidina Ali asal ieu cek jan 3 kali jelema nya sasalaman nya nanya nya pelukan akhirnya nanya ka ieu kanu katilu mun ceuk urang mah ari ieu emang saha masih ieu lah Sidina Ali masyaallah cak nya atuh langsung ditangkep atuh lain bebe jati tadi ngisin-ngisin kula bae paingan eta tungkeun ku kula diangkat teu bisa aju ku anjeun mah bisa nah kuari geus kanyahoan bahwa kula Sidina Ali ente kan di Indonesia teh neuk neangan jago neuk hayang tarung henteu boro-boro tarung jeung jelema ngangkat tungkeun ge geus teu kuat tah jelema arif wali Allah kekasih Allah teh kudu gelut deuk dakwah teh ngarupa bae henteu kudu wah saudara atuh ieu mah ieu jadi pendi mun dakwah lain ngalobaan Islam lain ngalobaan lain ngayakin lain yakin ngalobaan lain bahkan anak nage arindit ayolah akibat lalagaan dakwah nu asli seperti tadi bil ahwal bil af'al karak bil aqwal Masya Allah karim kos gitulah akhirnya dipeluk sanggeus dipeluk kula menta jampe nu tadi cek Sidina Ali bisa dibikeun jampe nu tadi asal maca 2 kalimat syahadat ayeuna kaula deuk baca 2 kalimat syahadat sok dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah beres langsung berangkat ke Indonesia hibar teu bisa lantaran babacaanana nu tadi makan babacaan Hindu kuari makan geus Islam
kunyana dibaca babacaan tadi teu manjur. Akhirnya maca Bismillahirrahmanirrahim. Rada hampang tapi can bisa hiber. Rada hampang. Coba Bang Haji bismillah, coba kikituan coba. Baca sekali, baca 2 kali, 3 kali dibere cara ku Sidina Ali. Hei, anjeun teh ayeuna geus Islam, deki berka Indonesia moal bisa make bahasa jeung wirid anu sok dipake ku anjeun. Bacalah bismillah jeung bacalah ieu wali bejakeun anu ieu nama. Bismillah na baca 9 kali ulah napas, tambahan baca ieu perem. Sok berangkat. Dibaca sesuai jeung perintah Sidina Ali. Set datanglah ke Bogor. Tidinya menghadap ke bapakna bebeja bahwa kaula selama ieu teu aya nang tangan Sidina Ali nu gagah teh ternyata lain sembarangan, horeng gagah teh gagah zahiran wa batinan, kula geus asup Islam. Bendulah Prabu Siliwangi, akhirna indit Prabu Siliwangi. Sanggeus indit tetep bae anjeunna kan diangkat jadi panglima, terus dakwahnya terus ngajakan Islam ngan harita aya jelema nu ngomong, Prabu ari anu Islam mah biasana sok disundatan. Nah sebenarnya kula ge inget, kula ge harita ku Sidina Ali disundatan ceukna. Maka wari ente nu paheula disundatan, mangga disundatan kunyana disundatan kabeh henteu disesakeun jeung pamajikanana jeung tunggul-tunggulna beak kabeh. Didinya lah langsung ngagoler paeh lah atuh kabeh beak. Maka pas di daerah anu disundatan paeh teh eta teh lemburna ngaranna Islam Salam. Islam Salam. Nah atawa Islam Nunggal. Islam Nunggal nu kabelah dieuna dibahasakeun ku urang Garut mas Salam Nunggal. Tadi nama Islam Nunggal. Kulantaran rada hese dilempengkeun Salam Nunggal. Tidinya Sidina Ali ke Mekah deui hayang kapagih jeung Sidina Ali lantaran nu disundatan paeh bebeja nyana Tuan Ali hampura kula di ditu nyundatan kok kula mah teu paeh. Ai itu mah paeh kumaha cara nyundatanna dibeakeun kabeh atuh deuleuh lah. Deuleuh nu maneh beakeun teu henteu atuh lah kabeh. Maka dibere cara nyundatan ku Sidina Ali netalah seperti pengkong-pengkong nu baraheula. Akhirnya langsung hiber deui ka Indonesia kujada di sundatan simpreng. Nah inilah sejarah nyundatan. Di samping eta Prabu Siliwangi kaditu deui guguru nyundatan oge guguru keislaman untuk keyakinan supaya mantap deui nyana di ditu diganti ngaranna nu tadina Prabu Kian Santang diganti ku Sidina Ali menjadi Sunan Rahmat. Sunan Rahmat baliklah ke Indonesia. Begitu balik ke Indonesia manehanana terus dakwah nyundatan terus manehanana bebeja ka bapana Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi diajak Islam tetap daek sekali 2 kali 3 kali. Ketika Sunan Rahmat keluar dakwah Prabu Siliwangi manehanana dengan bahasa manehanana meminta kakaruhuna supaya ieu kerajaan dirobah menjadi hutan. Maka seketika etalah ku embung-embungna asup Islam, Raja Pajajaran dirubah sakicep menjadi hutan. Konon anu kuari terkenal hutan tersebut adalah nu aya di Bogor ngaranna naon karang Haji Pendi? Nu di Bogor teh nu sok kaditu kadar itu jelema
leuweung teh leuweung naon leuweung naon lain ya na tuh ceput naon wah ya nu di Bogor nu sok rame Masya Allah teh si uga nyaho jasanya naon aya jauh di bejaan etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah akhirnya balik Sunan Rahmat ka kerajaan berubah sengesta berubah menjadi hutan nyana mohon ka Gusti Allah supaya bapakna muncul barang muncul berubah menjadi maung nah iyalah nyana dumadeheus ka Gusti Allah ya Rabb ieu teh maung lain sa maung na ieu teh abah kula coba supaya bisakeun ngomong ku Gusti Allah maung dibisakeun ngomong akhirna walaupun wujudna wujud maung diajakan ku Kian Santang nu geus berubah menjadi Sunan Rahmat supaya maca 2 kalimat syahadat tidinya nyana tetap godag diudag ditepak ku Sunan Rahmat lompat begitu lompat terus diudag lompat dah ke Garut ka Guha Sancang maka cicinglah didinya lantaran aya alamat cek alamatna ulah diudagkeun antep anjeun bapak-bapak di mana-mana anjeun hayang kapanggih jeung bapak coba anjeun datang jeung keturunan anjeun datanglah ka Sancang maka kuari masih sangar keneh mun hayang kapanggih jeung mau datang ka Garut ka Guha Sancang atau leuweung Sancang ngan ai hese-hese teuing mah atuh jasi eta ge rupana kadang maung ieu kadang-kadang maung nya ge sarua bae nah ieu mah maung tutul beureun nya itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah akhirna baliklah Sunan Rahmat ka Pajajaran nu geus berubah menjadi leuweung nyana nyokot taneuhna saenggeus nyokot taneuh dipuatkeun ke peti sekitar segede kieu petina ye dibawa ku nyana hasil istikharah manehanana ieu peti nu geus aya taneuhan bakal jadi ciri di mana peti ieu godeg teh oyag-oyagan robah berarti kula cicing didinya tafakur sampai maut dibawalah ke Gunung Tasikmalaya ditenden didinya selama 1 minggu terobah tegodeg dibawa deui ke Gunung Cirebon Gunung Ciremai dibawa ditenden deui di hareup nyana bertafakur ke Gusti Allah saminggu cicing bae terobah tegodeg dibawalah ke Gunung Suci Garut ditenden ke karak sapeting doang ieu geus godeg nah berarti kaula kudu cicing di dirobah godeg teh menjadi godog gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terus banehanna tafakur terus banehanna mujahadah di gunung eta lain berarti can jadi wali Allah untuk terus naikkeun makomnya naikkeun pangkatnya jeung embung balik deui ka Pajajaran kerajaan-kerajaan diserahkeun kabeh ka ahli waris anu sejenna manehanana mah hirup menyendiri tafakur eueuh nu nyaho mujahadah riyadhah terus di gunung suci datang ka mautna gitulah para jamaah muslimin wal muslimat cerita asal usul tentang nyundatan berkeliaranlah akhirnya guru-guru anu bisa nyundatan asli dati Sunan Rahmat terus ke Karawang terus ke Cikarang terus ke Tangerang terus ke Serang terus ke mana-mana baheula mah di Sundatan sekaligus aya babacaan khusus di Sunan Rahmat ti dituna ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah
Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka mautlah anjeunna di luhur gunung suci godog mutatarina godeg. Kemudian aslina nyana ngaran Prabu Kian Santang, dirobah diganti ku Sidina Ali menjadi Sunan Rahmat Suci Godog, berarti keturunan Pajajaran. Nah iyalah anu terus dakwah. Alhamdulillah Jawa Barat khususna umumna nyebrang terus ke Lampung, terus ke Kalimantan. Iyalah Sunan Rahmat Suci nunyana mengakhiri hirupna sorangan di luhur gunung. Mantap besi aya di Cikarang kuari anu haju hirup sorangan eta ge buat teuing ulah sok suuzon meureun nya eta ge termasuk aya tetesan gede hutang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lantaran baturku lagi kadang-kadang nu ieu nyorangan kadang-kadang ditanya gitu daek nembalan atuh korenganan henteu jauh urusanana seperti itu tadi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah sesuai jeung naon gitu garana hajat ieu sesuai jeung maksud Haji Rusli nyundatan silsilah nyundatan seperti tadi. Insyaallah simkuring malam ieu istirahat, kemudian isuk menuju Garut ziarah ke Raden Rahmat, diangkat menjadi gitu Prabu na dileungitkeun sebab eta mah kehinduan baheula, maka dijadikan adalah ngaranna Sunan. Sunan eta asli nama cek Sunan Ampel adalah sungsuhunan. Sungsuhunan eta pangluhurna mun di bangunan. Geus lamun aya seorang wali kahiji kadua katilu geus jadi mursyid maka disebutlah sunan. Kuari ge loba ye di Cikarang sunan loba. Alhamdulillah kula ge ngadenge Karawang Cikarang geus loba sunan ye, masyaallah karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta mah kudu hubunganana jeung nu gendut teh di dieu sakara Sanen, Sunan Sanen. Sebab nyana di ditu aya kali jodoh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ila para aulia Allah lamun wali sanga geus jelas Cirebon, kemudian Banten aya hiji nu mencil di dieu ieu adalah Sunan kitu Raden Rahmat anu nyana diangkat jadi panglima 13 15, kemudian 1350 manehanana naik ke gunung. Lamun 15 13 datang ke 15 50 seberapa tahun eta? Berapa tahun? 77 37 tahun nyana naik ke gunung. 7 tahun di luhur gunung wafat. Insyaallah sekilas di sejarah kewalian aya lamun dicaritakeun kitu guru-guruna kabeh terterang ngaran-ngaran, keluargana terterang ngaran-ngaran, nyana di Pajajaran kamanehna kalima, kemudian anak-anakna Prabu Siliwangi kabeh tertera dan lain-lain sebagainya. Aya selembaran-selembaran di kitab-kitab anu teu bisa dijual belikeun. Ieu mah nyaritakeun sejarah tentang asal usul nyundatan. Besi Bang Haji Pendi hayang disundatan kedua kali insyaallah di dieu besi aya rangda umurna kira-kira 35 tahun bikin ka Haji Mamin. Tapi lamun aya nu 80 ka manehna. Sagitulah
ala kadar tisim kuring. Nah maka terakhir gitu hapunten dina samudaya kalepatan.